terus cek tapi mah sejak nak kemana jailan kali banget kabur kunci ubud tunggu lah. Tergenang ki euy. Bawa ya. Orang lah gan ayah wah ini tarik nih wah gan rarudang atunya tuh ya abok belut gimana kemari ya terus ngerti ya secara apa gitu ya sahabinya jelema gitu kudu kapos lah ya mah baru dak ya motor teh ya kumaha wae sama nah hero siapa sih gitu sare mah mari nih cep aduh lain orang asa guragi lu teh urang kena ya tibra sare di dieu aduh lain kudu guragi lu urang teh naon teh naon tadi urang na motor duh ini capek ya tadi capek teh nanya ge naon lain itu naon coba mau di hidung di mana hati teh teuing atuh mau lebah ditu we urang tiang atuh tiang hah urang penyo sieun euy ieu mah teang wae teang ayo teang tuh itu mah di mana itu nang hidung di situ pokoknya mah atuh tiap motorna butut we motorna butut we ngesilang mah ini dia usaha jika enak-enakan penting-penting kieu mah ngopi ngerokok santai ngobrol halangan jeluk wih tahu ada suara sehari tuh kayaknya pakai baju hidung nih gelap di hidung halangan nih nyok naon sahatin saya itu tuh hidung kelamang nama
tangka jauh meureun. Da eta gerak ning tuh Tapi nyampurkeun. Ya. Naon itu saya? Rona meureun Rona. Tapi teh suaraan ieu teh. Hah? Apa arek digerebegkeun wae kedua ya? Tuh dalam muter tangkalan. Piraku goyang-goyang dah. Aya anjing. Naon ya? Ya. Woi. Woi, tenang itu. Bener. Kan ini deui naon iki? Tadi urang nyata. Wah, dia gitu. Heeh. Mata cewek mah kan nempueun. Heeh. Di mana itu? Tuh belah ditu. Mana itu belah itu? Oh, singanan. Itu tuh. Di lumpangan. Tangkalan lain asal lumpangan. Oh. Aya. Tuh, ngolebat tuh. Ngolebat deui itu. Kira kurang 26 po. Awenya. Tuh, ngolebat. Oh, naon? Ayo urang mah tadi di dinya tah keur kieu. Si awe di dieu keur sasarean. Kurang digeurowakeun ke kokol. Geus Ayo, urang sampeurkeun ya. Ayo. Bisakeun ya. Sampeurkeun. Oh, sampeurkeun lah ka ditu. Mau panako. Bener. Ya urang motor. Ulah mah ka motor. Jam. Oh, lupa kang, tuh ka ditu tuh. Amang ka duaan, urang ka duaan. Ayo. Terus cek dimai. Cek mata mana? Ah, jailan baik. Jangan kabur. Kunci dulu deh. Lah. Semuanya cek. Tahu itu ini capek ini. Cewek ya, nang gede. Mbak. Naon aing mah kalor ka pagawean teh. Ah, mulai tamana itu karunya. Eta meureun gas meureun. Ah, ieu mah kemaun motor. Manyok pangiteu. Teu kapangi aduh teu kaca. Ieu kumaha tuh? Kemana nya? Arek balik wae apa kumaha ya? Tuh kudu tayangan barudak deui nu dua. Oh nya si Awe jeung si Cecep. Oh, bisi kapangi ku si Cecep jeung barudak. Ka itu urang ka itu lah. Oh iya. Tukang pangi teh bari tuh. Akol deh. Oh iya aduh. Ayo kita bodak ayo, Bang. Ayo buru. Tuh, Kumaha kapangi teh teh? tuh, was euy. Urang ge. Nah, ka pangi teh. Eta nu tadi teh. Gitu. Eueuh, Urang oge eueuh. Bari tuh urang kukulingan eueuh. eta mah anu mau gas meureun mang. Ah, sia motor. Mun kana motor geus supuy aduh. nu parah deui kumaha mau parawan coba. Sarana. Ah, Kebelah mana tuh ayeuna? Aduh. urang geus lah Jangan gitu lah. belah di itu sok disangkakeun urang jadi maling hayam. Numpang ah. Heuh, kagardu deui mah kagardu. Motor lah gardu nya. Oh, eta. Ah, daripada nyokot motor sih. Gus, eta mana Gus? Biasa Eta motor salah di bawah motor gardu. di gardu. Wah, ieu motor si Cecep benih. Atuh da jelema areueuh. Wah, mana mah tong sacokot-cokot na motor batur ke mana masih di gebugan di gardu. ayo balik di buru-buru. Di bawahnya ieu. Balik di ka gardu bisa aja jelema nang kayak di gardu buru. Nah, dijual ini. Tong jual. Ieu maneh mah keur susah kieu mah Gus tong lah. Mesti tambah susah ding ke. Itu ya, Ayo semua sudah seperti dia ada dorong motor batu tambahkan mau mana maling ke Kan usah sangat tapi. Aduh, kibang we capeknya. Udah gini. Cangking euy. Nah, iya. Tuh, Aduh, dekat motor dekat mana tuh? eta? Oh, Hei, naon mau motor tuh. Motor naon teh? Capu-capu Tuh, tuh. pancek urang motor oge. Cecep eueuh. Cep, Cep.
Motor teh eueuh nih, Ada karena motor kejadian pan ayeuna mah geus kieu. Tadi dikunci setang tuh motorna. teu nya tapan kurang kilu gitu. Tapi kuncina mah aya. Aya kuncina mah. Riweuh nya. Oke naon tadi nih. Kurang kesalah ngomong bisa nyopot gas carekan umi ieu mah ya euy. Bingung kitu aranna euy. Urang ka hanapna eueuh di hanap ge. Keluar ka itu ka dieu eueuh. Tadi dan ngomongkeun motor bisi eueuh pan ke Sama jalan tadi kita kurang teh kitu, leheung mun gas sungkul, ieu mah kana motor. Aduh, Kana parawar kana naon. mah geus cek. Teuing aduh lieur ah. Geus tenang. Kumaha atuh euy ieu geus kieu. Geus we tenang heula ieu mah. Bisi juga kejadian ti heula nih motor si Agus teh disumputkeun. Nah, bisi gitu sahabat orang keneangan aya barudak gitu apa warga di dia anu nempuhun motor bisa dipangalihankeun Cek kumaha cek motor masukan we. pos lagi si Agus ini disumputkeun ku sate teh Oh si eta teh si Maneh we ah. Miskar gitu Are wae ieu teh. oh di awe sare teh mana pelor we itu barat teh Aduh, mun eueuh ya umi kumaha ya namak benernya tuh. pasti gara-gara lamun eueuh mah tapi nya ulah waka mikir anu negatif urang positif we heula eta mah daguan heula gitu sugan gitu kan lamun nepikeun ka isukan eueuh karate urang laporan ka dia laporan nya ka polsek. Kumaha tidak enak mah ieu. bisi aya nu nyumputkeun gitu udah Dalam menyebutkeun secara raya barudak teh. itu nih motor tah ku si Agus Ini motor saya Urang. mana ku naon Gus motor dari mana Tadi kadi lewat, heeh usaha motor teh aya motor terus teh dikunci setang power leungit kurang teh diampikeun ka imah. Bapaknya di mana ieu motor ieu? Ieu si Agus nu dorong di itu tuh di kebon. Tepat Gus. lah tadi teh urang teh nya nepun baju si Agus teh baju itu kabeh saya tadi mana sih di mana tadi Iya iya. Mah urang mah. wah saya tadi di kebonnya Karak dah. Urang tadi arek Lewat tadi. Kira itu ke ngobrol kenal. ngomongkeun baju hideung. baju hidung Ujuk-ujuk motor urang eueuh. Kita tadi mengos feeling bangsa teh maling teh naon teh lah. Di bari teh ku opat. udah tadi tuh Motor teh dilihat teh di standar teh di kunci setang. Tadi teh urang teh di imah. Tadi ieu terus saya hengki teh kuat. Ki teh di mana? Di belah ditu terus saya nu lewat motor. si eta Bagus menurutnya. Agus mana tadi Jadi kuplukeun maneh mah Kudain Gus. gorowan keur ki ieu. pan urang Poek kan posisina. digerewakeun lompat maneh Heueuh nya. oh Oh tadi tuh lupa teh itu puncak beuri tuh siun kana beuri teh. Ieu motor ieu teh jadi jarekan ku umi. Yes, ayo nama itu Aman ya alhamdulillah. aman ya motor kepanggil. Tadi mah pan ringrang ieu motor teh ieu. Balik ya. Awe nu Balik pesan ya. we. Ayo balik kan. Ayo balik kan balik kan. Oke, saya balik ke motor. Banyak. Eta ban hareup lagi kempes geuning ge. Ora. Kempesnya Gus. Heeh kempes mah hareup. Bawa we isuk mah ka bengkel Agus. Ya, pokoknya. Sieun ah. Balik orang kunonya. Banyak. Ya udah naik tadi tangan weh. Bos nuhun bos. Ayo. Lah kok bola mau dijual tadi dibagi dua pasti kasarakeun. Emang siko bagi dua. Ulang ge beres rumah. Saya niat buruk tadi teh. Dah kira-kiranya. Ulah, mana boga kalakuan lah gitu. Ulah jaya. Ulah jaya mending kapanggih ku urang-urang kuno wau. Coba kuno teu wauheun. Tuh wah. Saya mengadodoro. Daripada aku batur, Untung aya urang tadi. Jadi urang pahlawan. Lah urang mah reuas gitu pas datang eueuh motor. Kamu dina leungitna kan katanyakeun ku kolotna kababawa urang. Heeh. Ieu ge nu ngaranna ka mana ieu ge corona ya. Pakai baju hidung, kupluk-kupluk saya tadi Saha nu maot? berbaturan. Iya, Can ganti baju poho. Heeh bener. Langsung ka dieu dah yang ulin sabarudak. Lain ieu mah betul teh bukan papar sih geuna mah Oh, urang ge ya. Urang tuh makan malam. Ditelepon ya? Mana kaki datang Apa tuh?
budak ngaWA. Polda, Ieu gara-gara ngadorong motor ieu si Agus oh pagawean. Yuk, ayo ah. teu lah. Pulang Ya, Balik teu lah. Kalinya ya baliknya. Gus atuh. Barang itu. Motor tidak dijual. Maksudnya. Kabeh skema handap. Dila kada kada itu. Jangan lupa jangan itu nya. Di lah.